Kak, Oh, Neng. kadang ke balik tong buri teuing. Heeh, moal rek Ai naon. kamari geuningan tong balik buri teuing kalah isuk. Eupan kamari mah urang teh kagok keur loba nu nyantoknya teu karasa waktu teh resep. Teu pot geus jam 5 cenah teh buri teuing. Urang teh inget kana omongan Neng balik tong buri teuing nya geus we isuk daripada dicarekan urang teh. Oke, anter eta, anter meuli martabak. Heeh, siap lah diantar meuli martabak mah ku urang. Kan mah pamayarkeun. Atuh sakali-kali mah ku apang mayarkeun atuh. Traktir wing teh Apan peri. baheula ge urang keur bobogohan asok nulak ke Neng mah. Ngakir naon? Cai aqua gope promah 1000. Pan lamun Neng ngomong seueur beuteung, aduh asa seueur beuteung ku urang teh kuburu dipangbelikeun promah. Haus pangbelikeun eta nu. Terlalu eta mah. Banget. Medit eta mah nu kitu mah. Paheula pan lamun Lain bager. seueur beuteung pangbelikeun promah. Mang ke balik tong buri teuing. Itu Pangmelikeun martabak. lamun balik beli teuing carekan Mang Idai, urang dijieun Mang Idai. Cek urang di Nah sepil. cari menyarekan batur. Keur baik urang di sepil Mang Idai nanya. Pan ke AA. Maksudna oge. Kita Mang Idai kitu tong balik beli teuing. Heeh, ke bang melikeun martabak rasa keju. Heeh, tapi Keju plus seres ka Mang Asep kayaknya tak karaped. heeh masalah Mang Asep esuk purukeun dia bro. Bieu naonna duit mah ti AA ongkos. Heeh bener. Amung ah. Oke, mung segala.